Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha dalaramang. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng ibu guru. Dinten ieu abdi bade nampilkeun video pengajaran bahasa Sunda. Sok mangga disimaknya. Oke, di dia ibu bade nerangkeun pembelajaran bahasa Sunda tentang pupujian. Ada yang tahu pupujian itu apa? Yuk kita simak. Pupujian adalah puisi yang berisi puja-puji, doa, nasihat, dan pelajaran yang berjiwa keagamaan. Pupujian termasuk puisi keagamaan dan seni keagamaan atau dapat diartikan sebagai religious art yang berfungsi untuk pendidikan atau sejarah khotbah. Pupujian dalam bahasa Sunda terkadang juga disebut dengan nadoman, yaitu untayan kata-kata yang terikat oleh pada lisan, lirik, baris, dan pada atau bait. Kadang-kadang istilah pupujian itu dibedakan dengan istilah nadoman. Pupujian diartikan sebagai puisi yang isinya puja-puji kepada Allah, sedangkan nadoman diartikan sebagai puisi yang isinya mengenai ajaran keagamaan. Pupujian juga disebut dengan pepeling. Pepeling Sunda dalam bahasa Indonesia artinya adalah nasihat. Dalam Kamus Besar, arti dari nasihat itu sendiri merupakan suatu ajaran atau petunjuk yang dapat kita jadikan sebagai acuan atau yang dapat kita jadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan suatu hal atau perbuatan yang baik. Nah, dalam bahasa Sunda sendiri, kata-kata nasihat itu yang lebih ke arah mengingatkan seperti yang dinamakan dengan pepeling. Namun bisa juga disebut dengan pepatah atau piwuruk. Piwuruk itu sendiri merupakan salah satu kata halusnya dari pepatah atau nasihat. Nah, di sini ada salah satu contoh pupujian atau salawatan. Judulnya tentang eling-eling umat. Yuk kita salawat sama-sama. Eling-eling umat muslim jeung muslimat, hayu urang berjamaah salat eta kawajiban urang ke di dunia kangge bekel jaga urang di akhirat. Nah, ini adalah salah satu contoh pupujian atau salawatan. Biasana pupujian ieu dikawihkeun di masjid samemeh breng ngalaksanakeun salat wajib atawa samemeh diajar ngaji. Pupujian teh aya nu eusina tentang pepeling atawa ngingetkeun ka urang pikeun ngalaksanakeun parentah agama. Contohna anu dikawihkeun ku babaturan gali samemeh salat maghrib. Ngabejaan yang geus datang waktu maghrib kudu gancang geura ulin, kudu gancang eureun ulin, terus indit ka masjid. Dina eta pupujian teh aya nu ditepikeun atawa dikomunikasikeun. Nah, di dieu aya salah satu contoh pupujian atau kakawihan nu dicontohkeun ku babaturan gali samemeh salat maghrib. Tah sora bedug batur tanda geus maghrib geus niat eureun ulin ngajak ka masjid. Belah kulon hebar layung ngajak muji ka Yang Agung. Ari dina pupujian anu dikawihkeun ku gali sabatur-batur samemeh diajar ngaji mah anu ditepikeun teh rupa-rupa cai anu sok dipake wudu. Disebutkeun yen aya 7 rupa cai anu sah dipake suci. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang pupujian atau salawatan. Di dia Ibu bade nampilkeun salawatan atau pupujian anu judulna eling-eling umat. Yuk kita simak sama-sama. Sateacana Ibu ngahaturkeun terima kasih ka parantos penjelasan ti ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun wilujeng tepang deui sareng Ibu.